coba hirup. Kemana Bang? Milik karyawan Mang. Oh tuh, kan dia lah ngopi kan dia. Dak gaul kan. Enak. Weh, ngopi. Wah, jelas. Lama nih kituan be di imah erek jadi nangan. Jadi jalma tuh. Kawe mah di tukang kebun urang itu. Gawe naon? Ya mandor. Bisa erek pilu hayu. Buset. Ya enak. Gening, geus sukses. Nyong, alhamdulillah. Dan up. Ayo motor asa alus. Yang menang Gantian kurang erek. Mal. gantian. Yang menang mulikeun bapak. Sekali-sekali mah mana tuh mere di kakolot. Erek moal. Tuh nya. Bingung orang ya. Kumaha? 5 juta we lah. 5 juta. Dan nyengges lah tuh. Kurang main pikir-pikir heula. Oh, oke. Yang geus we ka kebun heula. Sok atuh. Ngeun atuh jadi mandor magari luak liuk. Terus sambil lu gawe menek gawe kabaran. Oke. Oh. Kemana Gan? Oi, ka kebun om. Mandor. Cuma Minjem motor. tuh numpak sapi. Karena boga sapi hari itu dijual ke meuli motor. Oh, apa dijual bayar sampai nanya? Nyanggih dijual. Jual kurang beli kumaha. Islang kayak tanya bapak hela. Geus satu ke mun aya kabaran we. Heeh. Anjing batur mah nyahona anjing hirupna ngeunaheun. Padahal mah peurih. Lumayan enak. Bener. Aduh. Nakal ih. Sudah itu ya motornya. Oh iya ya, panas di dianya. Hektor. Aduh. Ada saha ya lumayan mau balik kan kek. Topi di angit bawa ah. Gan. Ayo buru. Suwe mon. Atuh sabar heuh. Jadi numpang heula. Wow. Ya Allah, orang mah boga salati kitu teuing. Teu bisa diandelkeun. Payah. Ya. Udang Ayeuna di Neng. capek Nenggeus ka dieu lah istirahat atuh. Hirup teh kieu men kumaha ieu. Atuh boga anak teu bisa diandelkeun. Pineuh bae. Kumaha deui. Anak hiji-hijina. Wah, utang lunas. Makasih atuhna geus ngabungakeun imah ieu. Kumaha maneh anak hiji-hijina ulah bandel. Nya. Ya. Makasihnya geus dibantuan bayar hutang.
Ya oh atuh sekali-kali mengebahagiakan bapak. Tapi eta ngomong-ngomong menang duit di mana maneh? Jual motor. Ya Allah, mana sih kumaha? Atuh sarana saha utang mah di mana-mana. Balik yuk panas. Betul karena gemangkat sih gan. Itu capek panas sih lah balik. Capek ngomong kok. Aing lah. Tuh mau cenginum di. Wah, siap mah. Tadi nggak saja lepeda kok. Beda sadi. Iya. Yo. Betul tampai ada bibi urang. Baik mah. Bisa baik yuk. Boleh baik. Hei wiri kak bisa tanya Ahmad. Kabur. Ini sepeda ke mana deh? Leungit. Nah, tadi ke mana? Lalu simpen dia. Tah, sama gitu geuning ka kolot. Edan! Bang, iya sapina mana beraha bang? Mana-mana sapina? Iya bang. Pintunya sapina. Mata kumaha eta mang? Minta 10 ya. 10 pasti sapina leutik. 15 kumaha? Kok malah ngagedean mang hargana? Kajen, urang ieu bingung neuneun duit 5 juta. Geus lah keur maneh wae, kumaha? Yang geus sapina tak bawa mang. Yang geus anterin ka imah urang ya. Ayo tuh, Ayo. tuntun barang. Nyamin mana Lin? Yang bawa. Yuk. Yang Lin di mana, Mang? Asik, geus meuli motor kamamanan teu leumpang, ladang sapi ieu mah. Heuy. Mending